Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Naon? Hampir ke pasar, minta duit, jak balanja. Hari duit nu kamari di kamana keun malah. Segitu gede kamari. Ya abi teh hayang geulis atuh dipangmesterkeun skincare atuh ku abi. Ya kana gaya wae maneh mah skincare nyatu teh di pikiran. Cih, dasar wae urang ge normal hayang. Sabaraha? Sabaraha wae, nu penting mah rek belanja mahi samahina segala kabeli ah. Geus komentar deui ye. Pirak ku sakieu mah ka pasar jauh-jauh. Duit sakieu deui. Atuh jeung atuh tong nyokotkeun kantongna tuh jeung dompetna sekalian. Astagfirullahaladzim nyamen tanya nita. Kan bae da sakedeung jeung bager jeung egal tutup pasarna oke. Lah kan bae saeutik mah. Iyalah. Wang akalan ieu wang teu kok urang ieu ieu wang bolongan. Tuh manjat. Duit pisan. Pasar si oret merek 100 ka pasar teh. Iya. Salah kitu. Ieu kantongna ieu. Ieu dompetna. Ya tambahan deui duit teh piraku jauh-jauh ka pasar teh. Nambahan deui segala rupa teh. Ya heueuh da moal cukup atuh. Sok kadieun tambahan deui. Meh segala kabeli mumpung buka kene pasar. Mata deui. Geus atuh. Geus nya. Abi gerek indit, awas jaga imah. Bisi tutup pasarna. Salah? Cium atuh. Aduh, jadi salah soleh. Geus abi inditnya heeh. Waduh, jongjon pemajikan di imah euy. Bisa udud jeung ngopi lah, loba aturan pisan geuning saeutik we teu menang udud jeung ngopi. Ha. Naon, Mak? Naon? Iya, keur nyusu tuh. Empok, pengen sehat. Ade, nyusu aya mah. Rokok deui. Oh, atuh dah yang cager. Ih, naon. Eta naon deui? Permen, pada ganti rok permen tuh. Nya awas. Oh, wow. Ulah ngopi jeung ngarokok deui, ade diomongan teh sing nurut. Ulah ayu we. Ngopi rokok. Kasalaki teh ieu mah. Heeh, geus atuh. Awas ya, ngopi jeung rokok. Oh, nya ujung-ujung ah, biar ka jeroan. Jangan air mah guys lah. Sapinter nage si Mala. Dah. Malah anu pae ku udud jeung kopi. Ayeuna mah nikmat. Bisa udud jeung ngopi ayeuna mah.